pamirsa, sareng abdi share berita di acara SSS sapertos sharing. Pamirsa, aya beberapa hal anu teu tiasa diprediksi. Salah sahijinya nyaeta cuaca. Seperti kejadian di Mitos AS sababaraha bulan katukang nyaeta musibah puting beliung. Runtuyan tornado dikasianan narajang sababaraha negara bagian Mitos AS sababaraha bulan kapengker. Ngabularkeun karusakan ekstensif jeung triggering warning darurat di sababaraha kota. Badai ieu nyapu padesaan sareng pakotaan, menghancurkan bumi, usaha sareng infrastruktur numutkeun kana National Weather Service. Puting beliung lumangsung sakitar jam 4 sore sareng panjangna sababaraha mil. Laporan awal nyatakan aya korban jiwa sareng tatu, sedangkan milarian disareng menyelamatkan masih dilaksanakan di daerah anu kapangaruhan. Otoritas lokal parantos merentahkan evakuasi darurat di sababaraha daerah anu kahancam. Sedangkan pelayanan darurat dikintunkeun pikeun masihan bantosan ka korban sareng mupus puing. Warga di Penta tetep disaung sareng nyingkahan perjalanan ka daerah anu kapangaruhan dugi kaayaan aman. Paramal ngingetkeun yen cuaca ekstrim tiasa diteruskeun dina sababaraha jam kaharup. Kalayan potensi tornado tambahan antarapi badai guludug ngiringan eta. Masyarakat di Penta pikeun tetep waspada kana kamajuan kaayaan sareng matuh kana sagala paringatan sareng parentah ti otoritas. Pamirsa, sakitu wae nu tiasa ku simkuring didugikeun simkuring sharing. Pamit undur diri. Wilujeng Sonten.